Tuh, bro, gara-gara mana HP aing tuh. Aing teh bisa cetan jeung awewe ayeuna. Wah, emang mana boga awewe gitu? Perasaan asa jarang cetan jeung awewe sih mah. Ayangan mana mau apal we, urang mah tara nyirikeun euy cetan jeung awewe na. Lah, bobo mang nu kamari di warung meuli citrunnya. Amit-amit aing mah jeung nu kitu teh hayang teuing. Halo, gimana Beb? Beta si Ciumanara ya? Tempot tuh bro, batur mah janjian di Ciumanara jeung awewena. Da aing mau HP na kumaha tuh kan kemarin gara-gara si dukun cabal HP aing dibawa. Iya, HP gua. Enak digerecakeun. Bisa dulu aja. Sebenarnya kurang, tapi benar kurang. Beb, gimana iya? Nungguan tadi. Duh, aing mah hayang kontekan yang awe urang ku HP na. Kumaha tuh carana nya? Jing atel liru. Mana euy? Duh, nah ya HP ieu HP saha ieu euy? Duh, ya HP saha ieu? Yo ning bro, nah ning bisa HP di mana? Ah, buatin tadi aing gara-gara migrok meureun. Oh, ilmu ti dukun kamari napol kene meureun. Tapi si aing kunaon? Jika nu bingung euy kunaon nya? Itu bobo HP jalma itu, Bro. Wah, Bro, bisa dimanfaatkan ibu bagong mana, Bro? Kumaha euy carana urang? Lah, ayo jeung urang milu, aya ide ya. Ayo tuh, mau sangsara geus hayu. Tapi asa ragu euy, tes deui aing mata ilmu bagong maneh. Naon tuh anu keur ngarokok, cobaan ilmu maneh. Cobaan ya teh cobaan. Ayo lah. Ya udah sabat. Bro, cobaan, Bro. Anjing, ih bener bro, anjing bener-bener ajaib ya bro. Bisa dimanfaatkan bro. Ayo ah, kanu sejen coba. Terbukti mana, Bro? Ayo. Kemana ulun di langit ieu? Wah, di mistis teh ah. Kalau udah, tunggu dah. Tuh, bro, minjem topi aing panas sih hulu. Embung aing ge panas sarua. Terus we cong neangan boga topi. Tuh. Tuh, si Mang itu tuh. Mau bawa topi cong bawa kurang arek. Mainkan, Bro, segrok 2 kali, Bro. Mainkan. Beunang tapi topina. kacamata sekalian, Ya, Bro. kacamataan. Lawa anjing halus. Sok, mainkan. Beunang leungit kabeh. Beunang. Oh, pakai dina, Bro. Keren euy. Keren kan anjing. Ayo, cong ini tuh. Ayo. Ih, nah topina kemana ya? Ih, iya lagi eueuh kacamatana. Wah, bawa patung teh aya ieu. Astagfirullah, kabur ah. Ruk, yuk, dia sekedap dia. Naon? Calik. Siap. Naon ya, naon. Di marana euy dudu anu wae eta. Nah, orang tadi tas itu tuh, tas di Ciumanara. Coba bari orang terudurnya tak. Leungit ya, tebubak kukus ya. Wah, bener kok. Kurangnya tadi geus ketemuan yang bebek kurang mah HP urang nu leungit. Tong bora marane duaan, urang ge tadi keur selfie nya dihareup jeung patung. Leungit eta topi jeung kacamata. Bobo wae eta patung teh euy. Ayaan jiga nama. Geus lah ya nama kieu we lah daripada pusing mikirkeun nu leungit. Mending kene main deh we kawan mah sok tah ye. Arek mah. Lah, ayolah main kena pokeran daripada aing pusing lah anjing buat aing leungit. Tuh, bro. Capek leumpang wae tempotna betis aing segede talus Bogor anjing. Nya Bro euy. Kira mana kan bawa kekuatan. Cong cobaan we euy. Anu mau motor. Cong cobaan lu kan motor, Bro. Nyobaan we nya. Heuh sok.
Tapi kela bro, narik motor mah kudu rada nyegrok mah kudu rada kuat mana bro. Iya lain. Tuh, mainkan. Terus bro. Terus. Motor gimana nih jelingit ya? Terus. Benang bro. Ayo benang. Ayo cok ini. Aduh, bro nyeri bro ya, suka aing kegedet badan. Kela. Oh, anjing goblok sih mah nyegrokna. Ayo. Nah motor ieu bro. Bisa nyadar mantan jalan ayo bro, gas. Mau buat di belak ujuri. Mama, motor lagi. Ya mah. Sama gampang ta non ta. Arman lah bro, Arman. Oi, karena naon oi? Giluan tuh oi. Pokeran, kenalan gitu. Tiga anak kurang hijinya. Oh, pan. Giluan oi. Bela orang ngiluan aja kurang hiji mah. Esok atuh dia diuk. Ieu daruitan teh oi. Hantu deh, orang suka boga duit nih, jadi itu duitan. Lu kauraninya bro. HP-an we geus kawan ieu mah. Heeh, bogalin HP mah masing-masing. Aja HP mah. Dari lah HP-an. Aing sokong jeung mana bro? Mana nu main? Nah, kurang main. Baikan nih. Kocok. Oh, tuh kocok kurang. Bro, temu kartona euy. Butut anjing. Tenang, mana mah boga ilmu bagong ket. Tah, ieu tinggal narik angka 8 jadi bom, mana menang. Heuh nya. Sok tilu pertama. Yo, dulu dah. Kurang ka hiji. Aduh, murah euy. Anu leutik lah, bro. Leutiknya. 42. Bro, enggak ada 8. Kurang nya jangan kapiteun sok. Alah. Leungit recehna eta. Angka 8 hijina. Dah bae ieu urang boga poker loba. Tah, beunang, bro. Nah, diletikan ku 7. Tah, tuh. Aduh, kela euy, bukakeun. Tah, da mana kartu dah. Tah. Tenggel dadana. Naon? Bom beunang aing. Ada 8 bom. Aduh, anjir. Beunang aing euy. Tah, ya kene bom euy. Urang pada mah geus ngitung kartu teh ngepas. Lah, geus tong loba alesan. Enak mana HP-na kurang dibawa. Oh, ka dieu kana HP-na. Beunang anjing bawa HP-na kurang. Bawa blok HP blok. Dieu. Kela, aing si Mang Iman HP-na. Mang HP-na mana? Kela euy anjing urang kereke tadi kaleungitan HP dicungan sih sumpah. Kumaha tuh? Kewe ngutang heula. Bae lah hutang ge urang mah amal. Hayang 3 HP. blok. Aing hiji tuh mental. Kayak gampang. Tadi HP urang. Mang eta HP di mana euy? Asa wau. Memang HP kieuan hiji loba. HP urang ieu mah. Ieu mah urang mangginya blok. Kewe mah gambarna moal aya di batur mah eta foto hiji-hijina unlimited tuh moal mungkin. Nya Mang euy. Heula eta topi jeung kacamata di mana Mang? Ieu mah topi urang ieu mah. Wah, mah mungkin berarti nu tadi itu teh lain ku patung. Ieu mah nang meuli. Nang meuli tadi ieu mah. Ih, heueuh tah. Eta ge asa urang sabatang tah, sia. Emang ngarokok nu maneh hungkul bogananya, Bro. Betul tuh, eta pakan tuh sia tuh. Heeh, sia. Loba di warung ge rokok ieu mah. Ah, pantesan ge teh aya suka segik ieu sia. Penting maneh eta sia. Ngepet sia, sia. Anjing, Bro. Nah, nyawan, Bro. Ayo kabur anjing, bayar. Woi, kemana mana? Bener tak kepingin-pingin. Saya di gang itu ya. Ayo, kabur. Kabur, Bro. Woi, udah Bro, semprong Bro. Kela. Halah, digerok. Rubah bawa jadi babi. Woi, balon. Ayo naik. Bro, yalah. Tadi tuh bro, kayak naik. Yalah. Siam. Goblok.
Mana sia? Mana? Hei, tolong kan aing, hei! Aing ditinggalkan!